Tarambu kieunya sorangan bae kesel iya si RT ka mananya padahal me ku ari SIM kadu iya tapi nggak ada harga hayang ya aing mulai teu boga duit belum baik itu aing yang mulung kado sugan menang kitunya aing neng mulung kado sugan menang katonggo. Si RT itu lain belum namanya maling kotok eta dah. Aduh, tebenang gak kayaknya dah. Aduh, saya tengok kotok dah. Terjadi bang cair tiama. Aduh, Kan dak waing teh digawean dia. Maling, 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 maling. Dia teh maling kotoknya dia. dia gahil doang aing mah kaget kebina-bina dia. Enak aja dia bek. Dia nginaeun teh. Maling kotok dia nya. Maling di mana? Gua yang mesti tanda aing pengenawakan kotok. Itu salametan cenah. Alah dia puha dia nek maling kotok dia. Nges dia kalau balasan dia lapor ke nukang ke Pasrip dia. Aduh. Dia bek main lapor-laporkan bae. Sebenarnya di kemana dia? Tiba-tiba di dia bae dia. Wah nek mulung kado ieu tre. Katonggo. Kebeneran dia ada dia. Ayo mending ilu beh jeung aing mulung kado. Aduh, kotok tebenang gua ini. Bener yang mulung kado. Ayo guys, ayo. Aduh, aing ieu gudang kaberangan, mana janji aing jeung barudak di kebon meuli kado. Kira-kira ieu aya nya barudak nungguan keneh di kebon. Moal endah aing teh ka kebon mah ieu berang-berang ge, jadi bisi nungguan bae. Soalnya ieu bisa jadi aing ngaborongkeun kado ieu. Pamajikan aing ge ngamuk aing moal kaburi gincu-gincu acan ieu. Bon. Trek. Tuh, kado gede mah. Ceuk pulang teh. Ayo bae lah, suruh aya. Ayo Trek, menang tadi ya. Oh baik, ayo nyari tempat lain deh beh. Nges ayo. Tangkal bae gede, buah lebeut, onura gigi acan. Ayo. Capek kita nya. Oh, habis ka saung ah. Ya, ngopok ya. Oh, ayo ah. Dia. Trek. Aing malah rezeki ya kara. Kadu teu meunang ieu. Ayo be orang nyiarkan lain be. Hai orang iya. Kagok capek kieu mah ada orang teu meunang mah. Kudu nyari tempat lain deh be orang ieu. Nya pagel be awak mah ya. Golok ai. Bek. Ayo Trek, lumayan. Rezeki demah degel. Aya mana milih menya? Saya beh, tidak mabur. Cing anu bogana. Dasar orang di mah teu mau golok. Ini mau golok deh.
Aduh, si budak kabur moal ya aing ka ditu nya. Araya keneh moal ieu. Soalnya bahaya ieu lamun aing teu jadi ngaborongkeun kadu. Pamajikan aing pasti memarahan moal kabulikeun sero-sero acan daekeun dieu mah ieu. Nah, iya baik, meyakinkan doang nam. Oh baik aja iya baik iya mah. Oh, doang nama teh. Ayo. Lima dia baik. Aduh, jong dibahaya dah. Baik. Woi, lagi santai kawan. Masih baik ya. Bang jelema pau bae ngomong. Aduh, masih gebek ya Bang Syarna ya. Oh iya. Ya hilong deh baik. Oh di mana dia? Ngagetan naing bae dia. Resep-resep teh ngagetan naing dia. Kebal-kebal mah dia akan dikutuk jadi regang dah baik. Wow, bedas gitu dah kutukan nama Tra. Boleh nih jadi regang. Ini regang. Ayo segera turun ja. Bising kapion ke batur. Mungkur bae orang teu menang ke. Oke, siap Pak RT. Oke. Hati-hati. Aduh teh. Geura ih, baik. Aing teh geura angkat ieu. Tah sia dorak ka aing dia karena keseringan saya sok ngakaitan aing bae. Ampun aing. Ih, ayo. Geura teh. Aduh, gara-gara aing kaberangan ieu. Jadi nangis baralik meureun ieu, jadi datang ka dirarehe. Lieur aing. Aduh, ieu kumaha aing ieu geus kieu ieu alasan ka pamajikan. Daekeun aing ieu peuting mah hees di luar aing ieu, gara-gara teu jadi ngaborongkeun kadu ieu. Aduh. Stebek ai nyeri mah juk bade dia aing ben nyar itu. Embung aing mah. Sorangan bae masak ieu leuweung kolotna aing sin anu nyulik. Tuh bekian culik ka dia. Dikilo ge lah ku moal. Ih, dia kabina-bina teh aing ngomong teh ya. Geus beh, hayo aing mandung ditinggalkeun aing mampokan mah, hayo. Ih, aya cau kolot dak. Aing kode teu meunang ieu. Ngejual cau gitu aing. Lumayan. Kacau kolot. Tuh, daripada orang tebebenangan balik. Kena orang keluar deh jual yuk. Ya pas aing mah jelas paling membelian cau lain. Oh nya bek. Ayo geus lah. Gaskeun urang. Geus teh geura tuar. Jadi nyekel golokna aing nungguan di dieu. Urang. Nya teh ya bala. Oke. Daripada aing parusing kieu mah mikiran terjadi ngaborongkeun kadu mending nyangan cau aing ka ditu bari noong cau asana mah di ditu aya cau kolot di ditu can dialak wae ningala cau bae aing bawa ka imah disepan-sepan geus di imah mah. Oke. Iya jeng-jeng aing nu kira gedena ieu mah angel ya ngajual nage lalu ti keneh bala kieu kebon bersih kan
Waduh, aya di aspal. Moal endah aing teh carmuk mah ieu. Jam sampai benang ya aing. Yakin aing mau dekat di geluangan aing eta di aspal. Oi, Kaji, nginaon? Kadeulun aku dia nyinaon. Ja aing keur nyangan kebon. Ai beungeut dia nyinan di dia di kebon aing. Kaji. Itu jauh Kaji lain. Itu aya nu luar tuh, kuari tuh. Bener dia. Di mana kau di mana? Udah itu tuh Kaji tuh. Bener kan itu kacau Kaji? Oh bener itu cowok aing. Coba kau ini disamperkeun ya kuari. Oke. Oh nuhun ya. Ros ke RT akan tak jadi aspal. Aing nu penting mah selamat. Ini saatnya. Keun kuai deulekeun bae dia awanianan ngalacau haji aspal. Teu nyaho meureun eta boga haji aspal. Oh no. Kerja bagus. Baik, gas yo. Cicing dia ulah mabur. Aing tadinya kuari. Gimana Kaji? Ulah gerak marahan. Nah nih yo, kebon ka haji gitu. Atuh. Kebon aing ieu. Emang dia teh nyaho ieu kebon aja aspal. Ayo dia mobil kemana berong? Ampun Kaji. Dia dasar jelema berong. Apa selalu apa sih mah? Action. Waduh, siap Bek. Main lapor-lapor kon bae. Bawa aing nah. Dia gitu ya, dia action. Ay serius ringan itu dah. Kira action. Aduh geus ngilik tadi kan dia tinggal ngomong dong. Kalah. Action. Kon paling sia trek digawean sia. Maling. Ulah kadi Atuh masuk. atulah jauh teh di kamera ieu di posnya di dia. Ulah. Atuh dia maksudnya diturkeun teh sebenarnya. Ulah ngalewatan kamera. Musa. Action. Beting. Iya, mikrofon aya boh. Aya. Kata ke Kiki urang kan abu yo. Lain maksudna aing kieu langsung ngomong Ada bae. tinggal ngomong kan dulu itu dia ngina naing. Perkara kana kieu. Kan nyekelan golok ya. Bari dasupkeun ieu golok meureun. Aju. Teka dulu aku dia aing keur nyinaon gitu. Aing keur ngumpul keur nyinaon kebon. Aing beungeut nyinaon aing di kebon aing gitu. Ah, ya siap. Tapi si golak